Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Sabtu kaping 10 Januari 2026. Masih dina suratul Maryam ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zakaria, hei Zakaria, saur Allah. Allah nyeru Nabi Zakaria ngalangkungan malaikat Jibril. Inna sa'nyana kami Allah, saur Allah. Nubasyiru karek merek kabar gembira ka anjeun. Teu meunang sedih anjeun. Ku kami rek dibere kabar gembira. Tina doa-doa anu kamari diucapkeun ku Nabi Zakaria. Ayeuna dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Bigulamin kana yen anjeun bakal boga anak lalaki Zakaria, saur Allah. Ismuhu bari eta budak lalaki teh namina Yahya. Saur Allah ngalangkungan malaikat Jibril ka Nabi Zakaria. Naon ari hartina Yahya? Yahya teh hirup saumur-umur. Jadi hirup saumur-umur teh walaupun jasadna geus meninggal dunia terus dikubur, Nabi Zakaria dikenang sepanjang masa ku umatna duit ka yaumil kiamah. Teu maot. Nya kitu oge Nabi Yahya dikenang saumur-umur ku masyarakatna dugi ka ayeuna, kebaikanana kasayanana eta Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Saterasna, lam naj'a jeung teu dijadikeun ku kami lahu kana eta ngaran min qablu ti samemehna samia aya ngaran anu sami. Jadi teu aya nama yang sama sebelumna. Jadi Nabi Yahya teh kapungkur mah teu acan aya neme Nabi Yahya wungkul. Ari ayeuna mah seueur Nabi Yahya, tukang bajur ge dipayun Nabi Yahya, seueur Nabi Yahya. Sanes Nabi wungkul, Nabi bangsa urang ge seueur Nabi Yahya ayeuna mah. Eta teh lamun Yahya teh Yohanes pamidi umat Masehi mah. Saterasna. Qala Nabi Zakaria ngadawuh, Rabbi duh pangeran abdi. Anayakunu bagaimana terjadi atau kumaha bisa terjadi ligulamun abdi bisa boga budak lalaki. Wakanati jeung bukti ti kapungkur ge amroati istri abdi atau pamajikan abdi akiron teh mandul teu boga anak gabug cek bahasa Sunda nama. Waqad balagtu jeung sanyana balagtu geus nyampai umur abdi minal kibari kana umur anu geus tua renta, nu geus besar. Itian bari geus lansia abdi teh geus kolot pisan 120 tahun pun bojo oge 80 tahun bari mandul. Kumaha abdi bagi tiasa gaduh putra lalaki. Saur Nabi Zakaria bari kaayaan heran. Qala Allah ngadawuh, kadzalika bener pisan eta cariosan anjeun Zakaria, saur Allah. Anjeun geus kolot, anjeun geus rapuh, istri anjeun mandul, bener pisan. Qala ngadawuh deui Allah, Rabbuka ari pangeran anjeun huwa tegasna Gusti Allah nu maha kawasa, alaya pikeun kami mah hayyinun eta teh mudah Zakaria. Teu aya nu sulit, kun payakun jadi. Teu aya anu sesah pikeun Allah mah upami Allah tos ngersakakeun. Wa qad khalaqtuka jeung sanyana khalaqtuka kami geus nyiptakeun anjeun min qablu ti samemehna. Teu aya kasulitan nyiptakeun anjeun, nyiptakeun istri anjeun, nyiptakeun dunia sadayana kita aya kasulitan. Pikeun Allah mah komo mamasihan budak lalaki pikeun anjeun. Walam taku jeung teu aya
taku pikeun anjeun syai'an sesuatu anu sulit ku Allah dimudahkeun Zakaria. Anjeun insyaallah bakal boga anak lalaki anu ngaran Yahya. Tah cak duit ka dieu heula insyaallah urang teraskeun enjing dina waktos sareng gelombang anu sami. Mugia aya manfaatna kalayan tiasa kahartos naon anu tos dibahas ku abdi. Insyaallah hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim.